Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, upami bu guru nyebatkeun sampurasun kedah diwalerna rampes. Cobi sakali deui ayeuna. Sampurasun rampes. Dinten ayeuna urang tepang deui kana pelajaran basa Sunda. Bade diajar naon nya ayeuna? Nah, cobi ayeuna urang diajar tentang pupuh kinanti. Cobi murang kali ibu guru sadayana anu aya di dieu pernah nguping teu naon eta pupuh atau pernah nguping urang nyanyi pupuh yuk. Nah, ayeuna bade dijelaskeun ku bu guru naon eta pupuh kinantinya. Sok regepkeun ku hideup sadayana. Ieu penjelasan anu bade diterangkeun ku bu guru. Pupuhnya eta salah sahiji karya sastra basa Sunda mangrupa puisi atawa sajak anu dikawihkeun. Maksadna eusi pupuh eta sapertos puisi atanapi sajak anu tiasa ku urang dinyanyikeun dikawihkeun teh nya. Watak pupuh kinanti nyaeta ngagambarkeun rasa dedepeun atawa rasa nyaah katutuwuhan atanapi sasatoan. Maksudna eusi atanapi maksad dina pupuh kinanti teh ngajelaskeun tentang rasanya katutuwuhan katutumbuhan atanapi sato teh hewan. Sok ayeuna regepkeun ku hideup sadayana ieu contoh salah sahiji pupuh kinanti. Pupuh kinanti. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting, nguriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bubuahan, naon wae nu kapanggih, ari beurang ngagarantung, entep dina tangkal kai, disadako koreakan, cing hampe ku hideung pikir, nu kitu